Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. La henteu hasil siwak kamari teh wayah sulu bi kulli khasinin pasunahan siwak bisa hasil kunaon bae nu kasar-kasar. Tapi cenah teu hasil ceuk ieu mah eta siwak teh bi usbuihi lamun siwakna teh ku ramokna jalma. Jalma ieu arahna jalma nu nyiwakna, lain ku ramok jelema, tapi ramokna ieu jalma. Beda hartina geuna. Kuramokna ieu si jalma anu nyiwak. Walau sanajan kabuktian usbuk sanajan ramokna teh khosinatan eta anu kasar. Malum ieu tukang batu muruna. Jadi lamun dioleskeun ku ramok teh barareunang si konengna teh. Tah ceuk eta tah. Ieu teh manjang soalna bab ramok teh. Khilafan bari anu nyulayaan lima kana perkara pendapat ikhtarohu anu milihu kana ieu perkara saha An-Nawawi Imam An-Nawawi. Berarti naon? Lamun itu nyebutkeun layah sulu teu hasil siwak ngagunakeun ramok sorangan ceuk Imam Nawawi teu hasil bae. Eueuh ting mah ku ramok gosok. Ya ramos sorangan nu dilakukan ramos sorangan ya non ngarayap ka tengah nu hipu-hipu mana tengahna teh eta tah mana nya labi usbuihi eta tah tengahna labi usbuihi soalna ke aya usbuihi aya usbuhu goirihi. Aya ramo sorangan, aya ramo batur. Nah, ya lamun ramo batur mah disepakati meunang. Nginjem lah nginjem. Nah, masih ketemu rada heuras nginjem tuh. Nah, aya latah suluk di tengahna labi usbuihi. Rada tengah, rada semu handap saeutik. Palingnya sabaraha jajar 14 berarti handap. Teu hasil naon sunniyatus siwaki sunnah siwak ieu rincianana bi usbuihi kuramokna si jalma ramon nyiwakna maksudna ayil muttasilati anu dianggap teu hasil teh ramok seseorang anu nyiwak anu mana ramokna teh al muttasilah anu masih kena nempel masih kena nyambung urang napal mah teu budrog deui bisi kakade tapi kacoplok eta ramon coplok nanti kurang teh lumayan kasar pake jiwa nu bubuntungan nanti popotongan jadi anu di dieu margi ieu mah ari Fathul Muin mangga guruna ka Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami nyebutkeun cenah aya pendapat anu teu jadi teu meunang pasunahan lamun ngagosok buntut niat siwak ngagunakeun ramo sorangan teu kabeh ramo ayil muttasilah maksud teu hasil teh lamun ramona nempel kene nyambung kene jeung urang. Nah mun hayang jadi berarti kudu diteuh heula ayil muttasilah mana inda hajarin menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Syekh Ibnu Hajar nganggap terjadi nganggap teu sah teh ngagunakeun ramos sorangan anu masih kene nyambung. Berarti lamun geus teu nyambung jadi ceuk Syekh Ibnu Hajar. Ieu mah nyaritakeun ieu we lah pendapat ulama. Wa mutlaqon jeung bayanan mutlak. Kumaha maksudna mutlak teh rek ramona nempel rek geus leupas ieu mah dianggap nanti latah suluh teu hasil teu jadi. Inda mimro menurut Syekh Muhammad Romli biasa lawanna Syekh Ibnu Hajar dua pendapat eta. Jadi ceuk Imam Muhammad Romli mah
Ai ku ramo sorangan mah ramo sorangan ya lain ramo batur. Jadi rek nempel rek teu nempel teu sah. Cek Syekh Ibnu Hajar mah lamun nempel keneh mah teu sah, lamun geus leupas mah geus coplok sah. Ieu urang noong we, urang nonton pendapat ulama. Terus nyambung deui berarti ramo batur kumaha? Tah can dibahas, ieu mah karek ramo sorangan. Mana? Wa kharaja jeung kaluar bi usbu'ihi kulapan usbu'ihi. Da dina fathul mu'ina dianggap teu hasil siwak teh lamun usbu'ihi ramo sorangan anu nyiwak, nah berarti lamun usbu goirihi kumaha tah sautar saeutik ge pokona mah jadi bermana ieu teh kalimat teh sautar saeutik oge. Naon usbu goirihi ramo batur. Usbu ramo lian itu si jalma nu nyiwak. Ngeclok. Apa? Kumaha tah lamun ramo batur paing kanat tah lamun kabuktian itu usbu goer. Usbu ramo batur muttasilatan eta anu nempel nyambung ajza'a tah nyukupkeun. Nah nyukupkeun naon alistia ku nyiwak biha ku itu muttasilah usbu muttasilah kudu nempel keneh mah indahuma ceuk saha ceuk Hajar jeung Mimro ceuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami jeung Imam Ar-Romli ceuk duanana sepakat lamun ramo batur bari nempel. Jadi lamun ramo sorangan aya anu nganggap sah teh iwati Syekh Ibnu Hajar rungkul asal make syarat ramona teh geus leupas dina leungeun. Lamun ramo nempel keneh mah ramo sorangan ye eta mah cenah teu sah. Kumaha lamun ramo batur ari nempel mah duanana sepakat asal nempel jadi bulat-bulat ya. Ari tadi mah kudu misah. Lamun ramo sorangan mah kudu misah eta ge nu nganggap sakeun Syekh Ibnu Hajar rungkul Imam Romli mah henteu aya ramo sorangan mah mutlak rek nampal rek teu nampal. Sarua jiga eta kita bisi aya pan di batu usum pengebom bom dibom teh dibom seperti nate aya ibu-ibu manggih keleper lu ya aya bahasanana. Nah kumaha eta lamun dicabang atawa si ketum manggih bobogaan awewe naplong jadi sakitu bobogaan unggul ku ulama dibahas ku ulama fikih lamun urang boga wudu tuluy dicabang batal mah gitu keheula cenah lamun masih keneh ngabentuk keneh batal. Tapi lamun teh mah geus lecet geus ditutup geus bubuk eta mah henteu buyar. Jadi lamun ngabungkeuleuh ngabentuk keneh rada pantes keneh lah gitu batal cenah gugulutuk kan kitu na unggul. Naon euy? Geus tong dibayang-bayang dah. Eueuh di urang. Wa in kanat munfasilatan. Wa in kanat jeung lamun kabuktian itu usbu goer, ramo batur. Munfasilatan ajza'a tah nyukupkeun itu siwak istiak pun kadinya karena masdarna ajza'a tah nyukupkeun itu istiak iwak indah hajarin mungguh Syekh Ibnu Hajar menurut Syekh Ibnu Hajar la inda Mimro henteu nyukupkeun mungguh Imam Muhammad Romli. Naon sababna Syekh Muhammad Romli rada beda ieu mah liwujubi muwaratiha karena wajib mun urang mah naon ngubur lah gitu. Nguburna itu munfasilah indahu ceuk Muhammad Romli. Jadi beda wae da sok aya jarak akur ieu teh. Ngan aya sawaktu-waktu akur Syekh Ibnu Hajar jeung Muhammad Romli di antara nu bedana teh mun aya budak naon teh budak orok gitu maot gitu. Tuluy lalaki deui can disunatan gitu. Eta mah teu kudu budak sing geus kolot deui can sunatan mah.
candi sunatan nyungcung kene kumaha ieu cenah kitu. Wajib dina masalah ieuna teh masalah nyolatanana kumaha nyolatanana eta ceuk ieu ceuk nu hiji cenah cenah wajib disolatan ceuk Syekh Ibnu Hajar kumaha carana kieu carana mandian heula eta di jero nu nyungcung hese tong ulah dibetek-betek karunya tukang merungkut meureun aya geus moal teh atawa ngahaja neang eta tukang nyunatan geureut heula we memeh damuran pan wajib ari ngamandian we wajib sakabeh namun tah termasuk di jero si nyungcung eta sementara ieu katutup kumaha tah cek Syekh Ibnu Hajar geus we cenah mandian kabehanana eta jero ku sabab cai teu asup diganti ku tayamum sejak nayamuman di jero kulub di jero nyungcung eta niatan teh kawas kitu aya nayamum mah teu kudu kabeh di aur-aur balurku tah nya biasa tayamum mah beungeut jeung leungeun gitu jeung leungeun niat nayamuman si nyungcung ieu keur palebe golonganan ieu mah. Terus kumaha salatan we alasanna darurat. Kumaha cek si Muhammad Romli teu kudu disolatan. Nah, kumaha atuh mandian mah mandian yang kusabab mandian teu anggeus aya perkara nu can kakumpah geus we kuburkeun bila salatin tanpa disolatan. Nah, kumaha atuh keur urang tinggal situasi. Maka itu disolatan proyek ya. Proyek. Ya ulah nyokot ka Imam Romli ento kan itu we ngan carana kade ulah salah lembe anu ngamandianana. Ulah sampai kieu, ulah sampai di mandian we hungkul nyungcungna diantepkeun eta mah ceuk ti ditu ceuk ti dieu teu sah salatna. Sabab salat mah kudu sabada disucikeun heula sakabeh badan gitu. Jadi aya jalur eta teh kadua rada mending lain. Biasana orok lalaki candi sunatan dan nyunatan ngadaguan ke geus kolot SMP di Batu Membari numpak kuda teh ya atau umur 7 tahun atau umur sabaraha lah gitu. Nah bisi sabab tuh tak paurat teh maot sampai di sunatan tak aya pendapat anu ngamenangkeun di salatan syaratna teh gitu syaratna teh kudu sabada di mandian teh wajib ditayamuman. Lamun urang sekedar ngamandian unggul nayamuman eta di jero si nyungcung ternyata henteu maka teu sah salatna. Komo ceuk nu itu nu nganggap teu sah. Lamun teu sah meureun madoraka. Da wajib pan kapiheulaan ku suci heula. Kasisi deui. Wa inna ma yata'akkadu jeung pastina keukeuh. Narima kuat gitu. Jeung narima keukeuh naon asiwa ku siwa jadi hukum sunat ge lain sunat biasa-biasa ieu mah muakkadah dikeukeuhkeun walau sanajan kabuktian itu siwa liman eta tetep pikeun jalma la asnana anu geus eueuh buntuan ieu mah nyiwak naon atunya nyiwak busina unggul bucal gicel geus kolot meureun saki-aki gitu buntu beak nya tetep siwak mah tetep jalan. Sanajan geus eueuh buntuan lahu pikeun itu siman la asnana anu teu aya buntuan lahu eta tetep pikeun siman eta dimuakadkeun sunah nyiwak teh lamun kumaha likul liwuduin pikeun saban-saban wudu biasa wudu mah pantas naon tas kokocok leungeun samemeh kekemu tempat nyiwak teh gitu kocok leungeun heula samemeh kekemu kakara urang sunat nyiwak dinya walikuli sholatin jeung pikeun saban-saban rek salat saban-saban rek salat nama pardiha tegasna mah parduna ieu salat wa napliha jeung sunnahna ieu salat rek salat fardu rek salat sunat sarua bae dikeukeuhkeun nyiwak samemehna pokona mah geus tong ingetna kana eta wae bisi eueuh kayu siwak geus naon bae gosongkeun kana huntu naon pokona mah ngan utamana nya aya guna nama teh gitu dah teu sabaraha biasana nu sok pulang ti ditu sok barogan kitu atawa di tukang eta ge aya di tukang minyak mana wa in salama sanajan uluk salam itu si jalma siman wa in salama sanajan uluk salam itu jalma
min kulli rakaataini dina saban-saban 2 rakaat. Mun urang ayeuna salat sunat leuwih ti 2 rakaat komo tarawih meureuntah tarawih unggul meureuntah 10 kali salam can witir meureunna bagi 2 witir nanti 2 jeung hiji berarti 12 kali pangucapkeun salam teh sanajan 2 kali salam tetap setiap kali rek salat siwak deui takbiratul ihram beres salam siwak deui. Jadi bisi sugan ari udah geus loba ieu hayu tadi cukup we meureun hiji sanajan. Jadi itu ngabahasakeun sanajan teh bisi disangka lamun teh mah 2 rakaat nyambung terus ka dituna hanya geus lah cukup hiji we teu sunat deui. Tetep sanajan setiap 2 rakaat uluk salam tetep we nyiwak heula sunat. Awis taka atawa masih goyah keneh atawa sanajan geus nyiwak si jalma. Awis taka atawa sanajan geus nyiwak si jalma. Inistaka atawa sanajan geus nyiwak si jalma li wudu'iha pikeun wuduna itu salat. Bisi meureun sunat nyiwak teh bisi lamun wuduna encan nyiwak aya wuduna geus nyiwak meureun rek salat teh kudu nyiwak hayu we gosok wae sanajan rek wudunya nyiwak rek salatnya nyiwak. Wa illam yapsil sanajan teu misahkeun si jalma entok hareup wa illam yapsil sanajan teu misahkeun bainahuma di antara wudu jeung salat antara wudu jeung salat teh teu kapisah naon pasilun anu misahkeun hartina teu aya jeda waktu beres wudu langsung der salat teu sugan imah wudu heula jam 8 salat ke jam 12 lila we meujeuh meureun rada eta mah sanajan langsung bae oge tetep we hiji sanajan uluk salam setiap 2 rakaat. Nu kaduana sanajan urang geus nyiwak nalika keur wuduna tetep rek salat mah tetep sunat siwak sanajan antara wudu anu geus disiwakan jeung ngagawean salat teu kaselang kudu sejen tetep rek salat ka siwak gitu. Hai sulam yahsa dengan catatan dengan syarat dina sakirana teu sieun itu si jalma teu hariwang si jalma teu aya kasieun tanajus sapamihi kana jadi najis cangkemna si jalma. Bisi pan aya anu gusina sensitif teu kaop katoel saeutik ieu mah burinya bijil getih karek dicolok saeutik geus getihan naon teh huntu sok aya nu babarian kitu pan nya heeh karek gosok-gosok usap-usap saeutik getihan bisi nu sok getihan cenah ya kumaha tah di tengah tah aya gilap cenah temu aya di tengahna dalam yahsa tanah jusapamihi yakne ya ta'akkadu asiwak ya ta'akkadu narima keukeuh naon asiwaku siwak genep baris di handap. Jadi kuat ieu hukumna sunah nyiwak likulli sholatin pikeun saban-saban salat hai sulam yahsa dina sakirana teu sieun itu si jalma manu kiro makana perkara kiro anu geus dicaritakeun ieu perkara naon ieu perkara anu dicaritakeun teh najis cangkemna ku getih kusik lamun teu sieun kitu wa illa kumaha lamun sieun da urang mah tadi ke nyiwak keur wudu wae getihan ayeuna rek salat mending ari geus wudu mah dari wudu mah teu disyaratkeun kudu leungit najis ngan lamun rek salat pan lain deui lamun rek salat urang dina jero cangkem aya getih gusian najis pan eta wajib dibersihan da ari salat mah lain sakedar syarat kudu suci tina hadas wungkul tina najis ge kudu suci ari wudu mah teu disyaratkeun kudu suci tina najis matak aya hukumna cenah kumaha hukumna urang teh modal tuluy urang hayang wudu can obe wudu heula we ke obe terakhir meunang teu kawas kitu meunang da teu disyaratkeun ngan meureun mun rek salat mah piraku can obe tah rek salat mah jadi hartina ngaleungitkeun hadas teu ngadago kana leungitna najis ari ngaleungitkeun hadas mah matak meunang hukumna cenah urang wudu heula urang teu teh kitu ditinggal da meureun keur modal teh ditungguan geus panjang eta ngantri teh
Ieu lamun obeh heula lila, sementara tempat wudhu kosong kanyang geus geus tong ka obeh wudhu heula. Ya obeh. Tapi si aya nu kitu, menang jawaban. Kepepet. Parah gitu. Jadi kok eta teh sakitu dina liang dubur aya najis nu kawas kitu kok dina jero gusi seperti getihan da teu matang teu sakeun wudu eta mah. Ngan lamun kana salat hubunganna jadi teu sah. Ai kana salat mah tarokahu tah ninggalkeun si jalma hu kana siwak. Lamun kira-kira urang sieun mata getihan si untuna si gusina tarokahu tah ninggalkeun si jalma kana siwak. Aya dina langsung nyambung keneh wa pituh pati jeung eta tetep dina kitab tuhfah tuhfatul muhtaj mana suhu ma area perkara nasu arwari nasna ieu perkara atawa nasu anu nganas itu sahibu tuhfah kana ieu perkara kumaha bahasana walau arofa min adatihi idma asiwak lipamihi istaka bilutfin wa illa taraka. Oh walau arofa jeung lamun nyaho si jalma urang teh nyaho min adatihi tina kabiasaan jalma. Da urang boga nyaho kabiasaan masing-masing. Boga nyaho tina kabiasaan si jalma idma asiwaki kana sok ngagetihanana siwak. Jadi idma teh adma yudmi teh menyebabkan berdarah. Artina teh nyababkeun getihan. Karena ngajari ngagetihanana siwak lipamihi kana cangkemna si jalma. Jadi lamun disiwak sok getihan we engkena urang kudu dibersihan mah karek salat. Kamu kan wajib dikekemukeun ieu pemerintah. Kumaha tah carana? Ketika urang nyaho tina kabiasaan urang, setiap kali disiwak sok getihan ku si teh, sementara rek salat disyaratkeun kudu suci tina najis, termasuk najis dina jero cangkem. Maka tah kumaha? Istaka tetep ieu mah teu langsung ditinggalkeun bahasana Sayyid Ibnu Hajar mah. Istaka tah nyiwak si jalma, nyiwak mah tong ditinggalkeun, tapi non bilutfin kalawan lembut. Ulah sampai ka dadas gitu. Lalausan deh non ngasupkeun eta siwak ka jero teh tong eta deui. Tong ganas deui bisi getihan. Saeutik-saeutik gitu. Wa illa jeung lamun mah henteu nyaho, urang teu nyaho teh getihan teuing tara ieu. Tarokahu tah ninggalkeun si jalma bukana itu siwak. Kasih deui. Ada ngabahas ieu mah kumaha tuh. Kasih deui wadalika jeung ari itu ta'akud. Naon ta'akud teh ta'akada keukeuh. Siwak dikeukeuhkeun. Alasan siwak dikeukeuhkeun li khobaril Humaidi eta tetep karena ieu hadis Imam Humaidi. Aya hadis anu diriwayatkeun ku Imam Humaidi bi isnadin jayyidin ku make sanad jayyidin anu halus. Runtuyan rawina teh hararade ya cenah ieu. Kumaha aya dawuhan Kangjeng Nabi raqatani bisiwakin afdalu min sabina raqatan bila siwakin. Nu kamari teh raqatani ari 2 rakaat. Ari 2 rakaat bisiwakin kalawan make siwak afdalu eta leuwih hebat lain sarua leuwih hebat leuwih utama min sabina tinimbang 70 naonana rakaatan rakaatna bila siwakin kalawan teu make siwak. Aya bahasana teh lain rakaatani tapi rakaatun bisiwakin khairun min sabina rakaatan bila siwak. Lain rakaatani tapi rakaatun sarakaat make siwak leuwih hebat tinimbang 70 rakaat tanpa siwak. Kira aku geus dibejaan kieu masih mungkin wae. Batur gigireun salat 70 rakaat lantaran mosok buntu. Ari urang mah da rakaat ngedul teh 2 rakaat tapi buntu digosok eleh ku urang. Tuh geus kitu geus dibejaan. Imunya 2 rakaat, nya batur mah 70 rakaat, nya make siwak, 2 rakaat teh disiwak teuy. Beuki peot wae beureun ganjaran teh. Jadi urang mah kudu nempel-nempelkeun kautamaan-kautamaan sakirana pagawean ibadah urang beuleutik teh jadi badak gitu.
contohnya ya diantara nama make siwak 70 terus ngete sirah dibelitan belit kumpul kunaon we kudu loba eta teuing gitu ngabulitan sirah make naon imamah ta'ammum gitu make udeng geus kudu bisi di masjid ngarakeun mah di imah salatan di imah teh salat sunatna sok bulitan sagede Vespa sok da madhabna Imam Abu Hanifah mah komo golongan para kiai teh naon sebutna teh kabiru amal imakum sing bararadag make udeng teh eta khusus tapi keur para kiai gitu supaya non supaya anjir teu dihina ku jelema awam gitu eta dauhan Imam Abu Hanifah orang gede-gede teh berat asal aya canda teh eta sarua 70 sarua make udeng tambahan deui ini make naon tah make rida tempelkeun sorban nu dina tangkak teh mantap sebenarnya mun kaen kan sorban mana sorban teh tah ieu can jadina naon purageun can jadina naon sorban lain ieu mah karek kaen deui eueuh karek kaen itu tempelkeun nasirah jadi imamah tempelkeun di dia jadi rida itu can jadina naon ieu pan urang mah langsung ku sabab ieu mah nu kieu sok dipake sorban teh sorban lain can jadina dana naon mah masih kieu oge teh puter geuting dia iya sok kena beulit teh hulu sorban itu itu nana tak jadi tidak jadi selendang pakai tidak dan bahasa sorban istilah sorban teh mun bahasa dina kamus ngabasakeun sorban teh tanu dina sirah ngan di urang jadi kana Sunda sorban teh mah dia tak teh mata aya we ngahartian logat guru cenah disunatkeun ta'ammum make sorban dina bab sorban aya rumbai ngabas rumbai disebut teh adbah air rumbai sorban ngabas rumbai sorban dihartian mah kan rumbai sorban teh mah sorban ieu kan nu dina tatak lain ieu mah lain sorban rumbai anu dina sirah teh buntutan lain gitu ngabas buntut eta tuh eta 7 kali 3 sabaraha 2 hiji ayeuna ieu siwak 70 sorban dina tangtak 70 ngabulitan sirah 70 210 urang 2 rakaat leuwih hebat tinimbang gigireun urang teuing sirah teu dibuleunan tangtak teu disorbanan buntut teu digosok 210 rakaat gigireun urang eleh urang 2 rakaat tuh gitu sagede bana sadaya gitu pokoknya mengadadak di jero imam mah jadi ulama besar orang teh ayara di luar mah keserangan latihan ngamalkeun mah walau tarokahu penting deui walau taroka jeung lamun ninggalkeun jalma hu kana siwak maksud siwak ieu mah nyokot kana masdar istiaq ninggalkeun kana jiwa awalaha dina mimiti salat pan meureun rek siwak terek salat meureun salat mancan Allahu Akbar disiwak heula lamun ternyata mimiti teh henteu deui da taratuman teh aing geus beres Allah ih siwak muncat gitu tadaroka tah nyusulan si jalma hartina tetep disunatkeun nyiwak nyusulan si jalma hu kana siwak asnaaha dina tengah-tengah salat teh dina jero salat keur salat oge ngagosok buntu we ngan beda bipi'lin kolilin ku pagawean kolilin nu saeutik pagawean saeutik teh anu kurang di bawah tina 3 gerakan panenggeus 3 gerakan batal kudu bisa gerakna we kudu bisa usikna hese usik nya geus entong karena hese saeutik gosok alhamdulillah gosok deui ngan bedana teh naon naon dibahas di poin bedana teh kieu lamun siwak di awal kusabab mencan kabeungkeun tu ibadah can aya niat ieu maka diwajibkeun niat siwak
geus teu kudu aneh-aneh niat tadi sunat nyiwah gitu geus teu kudu ku Arab-Arab oge gitu. Lamun ieu nyusulan di tengah-tengah sholat atau jika tadi di tengah-tengah wudu pan wudu geus sareng mun mimiti urang teu siwak seperti nanti inget-inget teh can nyiwak di tengah-tengah wudu tah maka naon lamun urang ingetna di tengah-tengah wudu atau di tengah-tengah sholat teu kudu make niat deui sabab geus kacakup ku niat ibadah eta. Niat wudu geus ngacakup kana sakaligus niat siwak, niat sholat oge mimiti geus nyakup kana niat siwak. Jadi lamun siwak di tengah-tengah urang pan geus sholat fardhu teh jeung segala rupa pagawean sholat rek wajibna rek sunatna kabeungkeun ku niat eta termasuk siwak nu encan entah ke bisi urang ningali rek ustaz bergeus sholat kuyak-kuyak kan eta teu kebutuhna tong aneh teuing rek kacedok ustaz teh tok kitu oh eta teh ngamalkeun harita malam Sabtu biasanya goreng sangka teh timbul tina odong tina bodoh tungtuna nganggo goreng kiai ih sia mah teu nyaho naon bapaleun matake ngaji atuh pan bisa ngajelaskeun urang mikireun teh bipilin qalilin wassalamualaikum warahmatullahi saya tik aku kata eta aku kata amumi tas sakitu kata amumi bari teu beda seperti make udeng artinya make udeng disunahkeun di awal memeh sholat nalika urang memeh sholat ternyata can dipake poho ye atawa teu poho ye mah arek ngagawean di tengah-tengah sholat pek gawean di tengah ieu mah komo leuwih aneh keur sholat teh jedog gitu ngan kada gerakan kudu dijaga gerakan set cicing heula set gitu atawa pangudengkeun ku pamajikan atuh kacabak bisa teh dulu jadi nanti dulu sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.